Aing hujanan je kumaha bae. Siapa nu nelpon? Jadi nelpon Di mana ya? di kebon hujanan dengan si Ate can kapangi-pangi. Dibeakeun kuota kumaha ye? Kuota deh ya tadi geus dibere duit. Beak pan urang teh bari main game. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Lancek aing eueuh yang ke dokter gemene nu nganter. Telepon gitunya di mana? Minggu saminggu teu balik-balik. Saha dia nelpon? Adi aing hoream ngangkat lagi. Ingat tadi angkat wae ka mana jelema teh. Batur keur gawe halang-halang wae. Aing geus capek neangan jelema hiji ka mana nya. Aing nya bari tatanyakeun wae Ci Haji ieu teh. Udah neangan jelema hirup ka mana atuh da. Sugan telepon deui sugan diangkat ini mah. Saha deui wae deh ieu teh. Oh, tah geuning diangkat. Nang di mana ari ente? Digawe euy. Digawe nopo boga pagawean ya. Wah, hebat atuh euy digawe mah. Gawe naon? Narik enterkeun barang na mobil. Ieu Ci Haji neneangan, aduh, urang jadi ditekan di tanah neneangan ente tuh. Direk balik. Oh, siap atuh. Kade poho ulunnya. Aya lah saeutik mah. Oke. Kayak hari balik lah. Hari balik pokoknya mah kalem aya. Orang mangkat lah tuh nya. Siap yuk. Ayo. Yang nggak dokter gemene ripuh gitu. Nelpon sahanya si Aa gitu. Itu inget kebalik jelema teh. Oh iya. Aing gerek gawe teh deh. Sadi aing di wae nelpon Koream ngangkat teh. Di karunya dia, si aya nanaon dia. Oh, Halo? Mana di mana? di kontrakan rek gawe. Naon? Kayaknya balik, atuh balik lah ka dieu. Hoream udah balik oge nyeun wae papaseaeun di dinya teh. Hoream we urang mah geus ngabahas nu kararitu mah. Jangan gawe we di dieu kan bae sorangan. Geus kaberangan ieu teh rek ngangkat heula gawe. Kurang gering. Gering. Nyeri naon? Nanya gering naon ripuh pokoknya mah ieu beuteung nu karasana ieu. Ya sagala gering atuh. Yang antar ke dokter. Oke burit lah balik aya mah gawe kagok geus beurang. Heeh. Yuk.